Belut, ayo nama, mau ada dahar yang hulu asin, kali-kali mah jeung belut, lauk mun ayam mah, kumaha ya ada yang belut, sok ningali sok pojosan, oh lu nggak merebas gitu, Ah, anjir, di teteangan lancek orang ada ngurak. Di teteangan. Mana daek unggal poe dahar jeung ulu asin. Bosan atuh, Heuh batek nang aja dog. Rek naon maneh ka dieu? Nah, eta dulu ya, Pak. Ari silai, gehet. Buru kana yang udud. Astagfirullahaladzim. Ari silai, gehet. Nya barang enta jeung najong. Hayang naon ieu maneh? Iya mah jadi, keur meuli udud jeung kopi teh. Kehet teh. Boga adi. Mending sinar usaha di kota kehet teh. Aya ku ayana ngahanakeun. Kehet. Haus kieu euy. Jigana urang ieu mah kudu ka warung heula euy. Kuat haus ieu mah ya. Don. Nanti teh. Be. Jalan ke rumah masak. Oh, nya tuh Be, sok aya keur masak mah. Sok bingung aki urang mah. Sidik balong eueuh laukan. Deur titah ngalalauk. Beraku kudu ngalakeuyeub gitu. Oh, jadi gitu Bang ceritana. Geus puguh. Yang mau warung kudu ngajukan. Bari menang ti Bang Kuriling. Jengkel. Geun we Bang. Sing sabar lah. Da masalah rezeki jeung jodoh mah semua ka mana. Teh datang sorangan. Datang sorangan kumaha jodoh. Eta ge abang baheula pamajikan menang maling. Sepupuh hese dengan jodoh teh. Maaf, saat ini pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Main slot elehan wae. Gimana euy? Haus kieu mah. Iya, kesem. Betul. Kulina Jang, eueuh si Ibin lagi keur masak. Iya, apa di jajan bolu? Jang, si Ibin alila keur masak. Di dia mah watir kana beuteung ujang, bisi lapar, bisi rusuh. Kade kana PHP-kan kadekeun lah duitna. Oh, nya tuh ayo. Banyak beureun dikanya. Ya, kasih roti hiji. Ya. Hari ini awet, untung aya budak mora euy. Lumayan lepet-lepet gitu euy. Awet duit ya pakai bayar kok ini kana ah. Punten lami ujang masak heulanya. Keun we wios we da nyantai apa mah. Ya be mas Arya 2000-an ya. Mau gitu ya. Arya 2000-an. Ini 2000-an ya. Mohon Kang Ajang. Iya lah. Mana? Kang.
kebetulan. Bang. Nah, lah. Kecil malah balik ngopi di mau ya. Dah. Kudu di imah kumaha. Sepupu di imah teh rarungsi nggak bang teh. Si Idan ngahanakeun wae pulang kehet teh. Kudu di rukiah baal teh. Aku naon gitu. Ngahanakeun ah. Oh si Idan tadi dia. Heeh. Heuh terus kumaha tuh Bang, da urang teh ngopi euy lah, jeung rokok. Sadaring kieu duit tuh boga tuh Bang euy, apa sorangan urang teh usaha euy. Daguan atuh sakedeung nya. Ada yang kopi jeung udut mah. Kalah heuh, itu Bang, hampura urang teh boga duit Bang euy. Heeh, siap. Kalem. Badan. Cak, tuh Cak. Wah, kok aing mah jahilan siapa kawan masuk poe mah. Untung si Bang Kobra mau kopi jeung rokok. Tentu enggak duit teh euy. Tapi dipikir-pikir urang inget kasih koneng ya teh. Urang telepon. Mumpung aya rokok jeung kopi buruh kemari cek ode bari tulis-tulis. Si Osan nelpon deui aing pasti bakal ngajakan COD deui. Kamari teu jadi deui kadon era urang mah euy ah. Si gede kehet ngadon teu diangkat. Aya rezeki. Eueuh, si kehet mah dah. Pusing. Wah, kebetulan ya malu ya. Anjing lauk naon? Wah, anjing medok siam medok. Yang pada ngedeketin si karena ada siapa lo balik dah. Mending balik dicari aman ah. Ih, mah euy lauk makan euy. Anjing mania euy. Euy. Aduh, suan teh si super beunang ieu teh. Efek malah keresek. Tapi bingung euy, anu ngucibak naon tadinya. Yo, mantap. Milih, bebas kemana-mana oke. Mantap. Jelas atuh. Alah, kopi seger kieu. Rokona mau atuh Bang? Kalem sat, urut bahaya tah. Tah. Sina mana sina? Kala sakedeung. Mau leungit keur ngurak kitu. Sat, aya pepentulna hungkul euy. Kalem Bang, Mantap kieu. Lah. Ya atuh. Urang lenta mah komo. Wah, mantap itu Bang. Air sat. Abeh teu bete euy. Aktivitas kumaha beh teu buram kieu ya. Keun bae Bang, tong dipikiran. Loba awe mah Bang. Erek atuh Bang, teu urang aya lana. Wah, bener euy. Saha euy? Ini urang Bang, erek atuh. Aduh. Bener. Gitu saat caritana Bang jadi kudu kumaha Bang teh euy. Sabar Bang, sabar. Sabar. Dipikir-pikir tiap tadi sabar we jeung sabar aya maneh. Deui atuh, deui sabar mah. Bari nyeruput we hayo. Mantap Bang. Abang ada hayang kopi euy. Inang. Apa? Kopi abang mana ieu? Kumana diuyup kabeh hok sana. Aduh. Kita ngomong gue. Sakit ayo. Ya. Abang